doakeun ka barudak ayeuna Pak Kiai sina gara tol di ka masjid keun sina pupujian deui budak teh. Ulah ieu mah budak pupujian di masjid kada dicarekan ku DKM. Gadeng sina masjid di kampung wae sia nu kampungan DKM. Segala dicarek budak teh. Justru budak teh sedang melakukan proses internalisasi budaya seutik. Budak teh keur mamatahan dirina, geuning budak papan resep heula parbutnik teh geuning jam 5 teh geus ka masjid. Umat muslimat gerok baturana urang ayo urang banyak halus udah kamari takbir udah kudu dicarek budak takbir parbutnik halus supaya belajar dileleutik ayo gadeng sia takbir teh balik balik nih kamari mah balik sudah belok mana kayak gitu banget teh keur budak teh takbir teh oh akbar daripada molor di sahih mah mending belajar takbir la ilaha illallah wallahu akbar budak mending terbalener ka Allahu akbar walillah ilham ilham benerkeun barudak itu adalah ilhamnya walillahi alhamdu dibener dihijikeun jadi walillahil hamd gitu lain dicarek budak balik katakol baju halus supaya budak resep di masjid daripada nonton TV mau takbiran ayo kada eak-eakan di hadapan TV mending bawa takbiran di masjid ini lawan salah kaprah pendidikan teh siga balener padahal ngararaco masjid di kuncian budak lah asup ka masjid kadeng budak mah ulah masjid kadeng budak mah itu lamun aya di dieu kolot sok kerek budak asup ka masjid maneh kudu tobat leutik keneh ka Allah sabab maneh geus ngahalangan lahirna budak soleh di Sidaraja. Serius ya uing ngomong. Ya Pak Cucu tak budak ngaheureung di masjid ke lain salat siri seret gede jangan salat. Aing ge bae salat kieu ke budak. Nah, bet ya masuk diseret ku aturan. Lamun teu lambung, tak sia aing budak-budak. Tapi ka kelas 5 kikituan teh geus kelas 6 mah era hareup sorangan paku salat teh. Menerkeun diri mah geus gede kitu keneh. Tapi kan dileleutik kesarsep ka masjid. Ayeuna pan ulin mending di masjid daripada dicarek ka masjid lupa ka terminal Ciawi Kebang gede seutik ge dicalo. Ini ka warnet batur salat main game online. Ini gimana nu bener film porno di warnet. Cing mending di masjid budak ulina mending di warnet. Jawab sing tadi masjid warnet. Kan masuk dicarek sadar budak ka masjid belet jadi kolot teh. Boleh aing ngomong lagi yang malikir. Sok aya teh musok ka kolot. Budak mah. Gandeng di salat. Baheula ngapan budak digiringkeun ka masjid teh keur uing budak mah. Bapak teh ka masjid teh giringkeun uing mah. Mana si Jun? Wan, mana ayo masjid. Limbulan ceuk giringkeun. Salat di tukang biasa nya tak kitu teh. Kolot di harapan kieu we ka tukang teh. Budak tong gareng teuing salat teh. Di meunang gareng teh. Panasana tong gareng teuing mesti meunang. Beres salat bapak mapan wiridan, udah kempan gancang mundur ka juru tajuk. Da ustad geus sila di juru tajuk baheula mah Pak. Muka Quran, dicontohan ngaji alif-alifan kan baheula ngaji urang mah nya beda jeung ayeuna. Baheula mah ceuk ustad teh alif, ceuk teh alif, lain alif. Can bener alif, can bener ngaji, can kenapa baheula mah alif digecek. Alif fasih terus ba ta cetek. Fa mimiti budak hese sa lain sa. Can bener nyebut fa, can kana jim. Fa bener karek jim, cek budak jim. Jim. Panjangan seutik beus. Untung lain kareta. Rek dieja, mim jabar mata jabata si jersi ajabar ya mata sia. Padahal mah kitu pangaji teh, rek diterjemah ditarabaskeun. Ihdinas siratal mustaqim. Cek budak, ihdinas siratal mustaqim. Cekokeun. Ihdinas siratal ceklok mustaqim. Usahana pusing diteke budak. Pak Ustad meninggal. Lila, Pak Cucu ngaji kitu mah kan bae lagi lila di masjidna. Ngajina tenang,
abah teh kabuburu waktu intina mong teh adan masih isya udah teh can beres ngaji teh cek bapana teh barudak areuna ngaosna salat heula bager tutup Qur'ana salat deui isya jeung bapana beres salat isya bapana mah balik udah ngopan ngomong ujang mah balik apa rek ka mana maneh tong rek sarewe di dieu kan gempar budak bae mah sare di masjid teh subuh kageng deui ku bapana kan magrib isya subuh teh salat di masjid budak bae mana budak bae teh ka ieu budak bae teh nu karolot ayeuna ayeuna kan aya budak sare di masjid teh ditulisan masjidna ge dilarang tidur di masjid. Aing teu ngarti masjid ayeuna mah naon sih nu halus teh cangkangna. Aing ge nyaho teh karpet, mun molor di masjid budak bisi ngadadir. Dadirna danya kana karpet, bau ke karpetna. Karena budak teh pika dicare eueun nu sare di masjid, barukna berkata akan lahir karpet soleh. Malah aya Pak anak soleh. Ortodoknya si Jujun kam supaya naik kam saupai. Perkara alus menang diroba perkara goreng kita perkara alus dan pendidikan yang bagus kok mau zaman ayeuna mah nu kitu perkara nu hade teh keur milter akidah budak nu diacak-acak kenapan budak isuk jeung TV sore jeung TV penting jeung TV nu teu nurutan jeung indungna geuning kamari ongko puasa lain tata apa kan geuning puasa janari jeung TV berang genting Aisyah irahat apa mata kuing mau jadi presiden panggilan program si Jujun bulan puasa ku aing ditareman listrik se-Indonesia sih poe eta apa puasa teh penhina puasa teh khusyuk puasa teh mana khusyukna puasa ieu presiden tareman ku aing listrik kurang Bali di Bali hari nyepi paruman kabel listrik banyak orang umat Islam puasa eak-eakan teu pararu sok jujur ngaku bener dah eta nu kudu dibener-bener kepainan budak hese soleh seutik kana HP indung bapak anakna 2 na meja makan ongko deukeut tapi tarunggul kana HP autis tepatanya skill, tapi kalau krek kokot teh karena HP, pacebokan. Oh Facebook kan? Oh sudah pacebok. Ini bodohnya uing teh nyaho Facebook. Oh Facebook. Sudah teh pacebok. Kieu pacebokan, imo-imoan, lain-lainan, WhatsApp tuh. Kieu ujug-ujug. Jika nu beloannya. Seri soalnya ngaraku siap bener tuh ningang salakina bodoh pamajikana pinter puting teh sok dikurung salakina mereka banget pamajikana cahayaan bebeja ka ajengan pun bojo macana unggal wengi cahayaan cerai bobo teh padahal ini cahayaan keur WhatsAppan jeung lalaki sejen salakina belegu geus loba awe laki belegu ya budak ditanya ku anak ku indungna pintar budak kayak nopan mana nyaho teh Ibu Kartini cek indungna teh henteu teh apa siapa teleponan wae atuh cenah ieu bener teh Ibu Kartini baca buku sejarah beli ngambek budak teh kana jawab ibu apa Bu Eva cek budak kayak indungna teh nyaho bodoh atuh tinggal liat atuh HP bapak WA-an bapakna buka kabogo karena Bu Eva. Ya Allah geus sajam doakeun sing cager uling amin. Jadi kitunya akidah ibadah. Sok ramekeun di masjid ku barudak. Tong dicarek budak ngaji di masjid. Tong dicarek budak pujian di masjid. Tong dicarek budak asup ka masjid dalam rangka ngalonggarkeun lengkahna, dalam rangka ngalancarkeun lengkahna supaya loyong kana ibadah. Naon? Salat pokok. Salat. Hiji eta. Jadi parahan dafa didik akidah sing lempeng ibadah sing bener hiji. Teruskeun Ibu. Mau capek? Saha nu capek? Jujun, kan bae Jujun capek? Karunya teh ka Jujun.
karunya nangan sabaraha loba mah henteu jika apa kurang di mah jangan pae kajen jika coba ini pengaruh TV ka budak pancila ibu mah resep keneh sholawat anak ibu can karuan resep keneh ka Adele Katy Perry bener teh lagu lagi pan elon roar gitu Kasih My Love lagu tum hiho tapi kainung lagi narutan tum hiho abe tum hiho berdoyan zandawi abe tum hiho cingkang keling manuk cingkleng cingdeten pos kakolong bapa satar ulen abdi teu bisa bahasa India na abdi mah urang mana raja hararese hese basana da abdi mah asli urang Sunda pajujun geus biasa atuh ini ge ini orang coklat atau positifnya minimal orang bertanggung jawab makan agama minimal lagu eta pake agama sholawatan gitu itu bener nolak lagu hese asupkeun atuh sholawat ya Nabi salam salamun alaik ya Rasul salam salamun alaik ya Habib salam salamun alaik sholawatullahi alaik jadi halus kurang milu nambah bertanggung jawab mantap tumjoan bener tuh cincang keling mending ganti asyaqal badru alaina fahtafat minhul budur mithla husni ma ra'aina qattu ya wajha surur kenapa coba halar sepena lagu kereta malam ini di dapur teh bari nyamel benar sekali berkah ganti ku sholawat gitu kan ya Rasulullah gitu bari nyamel teh salamun alaik ya rafi arsya atfata yadi ya uhailal ju berkah sama teh buka dahar puasa kamari benang nyolawatan kan berkah cengek kerek-kerek renos teh cungkit sakana nolol kalawang dapur awe aduh itu zaman Pak ajang ieu ngomongkeun zaman ayeuna ge geus pika subuh ya food fashion fun food hakaneun fun hiburan fashion pakaian geus bener-bener keuneun keneh ka budak teh kadaharan kudu balik di kana halal bisi budak di dahar barang haram haram sudah kita menang sebab bakal motoran kana hatena hese dididik solehna teuas hatena pakaianna didik budak awewe cenah diajar nutup aurat budak laki ge cenah bener nutup auratna fashion fun hiburan tong loba teuing tibatan nu positifna ibadahna hiburan sekali-kali ibadahna kudu leukeun atuh panjang dongeng eta cilaka budak urang teh sok jujur lain di diri saudara aja ge kan penyakit teh patologi sosialna teh loba ku perkembangan zaman teh lamun urang teu boga filter anu bener matak nuhun di dieu seueur kiai ustad mesti kena ikhlas ngadidik barudak di madrasah di majlis taklim didoakeun simpel yang yuswa sadayana amin